Tah, naon cenah tah nu kieu teh kerupuk gemol ciri khas orang Sunda, tapi teu sakabeh orang Sundanya, orang Sunda anu asli orang Cililin pasti apaleun kerupuk gemol sok loba di toko-toko. Urang oge sok meuli ka pabrikna. Ngarang murmar bisa diletter ku sorangan, bisa dicomotan ku sorangan, bisa dibungkusan lamun dijieun 2000-an mah dijual di sakolahan kabeneran di sakola teh keur pere. Jadi meuli we keur opieun hungkul di imah meme bulan puasanya. Tah ieu teh si kerupukna teh bumbuna teh loba varian, aya nu tina rasa kacang tanah, tina suuk teh nya aya anu tina bumbu minyak kelapa original anu teu pake bumbu anu tina bumbu terasa-terasi aya, tina daun jeruk aya, tina chili oil aya. Pokona mah serba ayeuna mah varianna teh enak ieu teh lamun dibanyur ku cai sambal goang tina cenge.